Cinta siapa? Cinta salaki batu. Huha, huha, huha. Hoi. Rindu siapa? Rindu salaki batu. Hihi, hihi, hihi. Huh. Orang kaya nongkrong di sawah, bawa ke ditagih tukang bang emok coba. Aing mah orang kaya, eta mah pegawaian sia, nasa aku minjem bang emok. Aing mah dijoge ke niis, iya sawah-sawah aing bari nagerek naon sia. Ya nih, amun dipikir-pikir, anak sia si Iqbal ini miripnya kos anak napa lurah. Saha si Rahmat, jauhan kemana-mana atau jeung anak urang, gantangan ge anak urang. Anak sia ganteng, ganteng kosa, sama kabelem oge. Ih sembarangan, ganteng kos Arjuna atuh anak urang mah. Ah Arjuna, Arjuna ti mana horengna? Eta sisa lalai, eta budak dua-duana oge. Sembarangan, eta mah anak ece si Kori, pokok sama kabelem. Ya Allah, eta sininya teu nyaho apa sakampung ngararomong aing anak aing panggelisna eta si Kori. Yang mana bule, yang mana gelis. Emang anak didinya, cek aing oge ka sakalong eta sasalalai. Sakalong sasalalai eta dinya. Sakalong sasalalai ge loba nu ieu nu ngantri. Ngantri wae nu ngantri. Enggak sih ulah ngomongkeun anak aing naon jadi eta anak adinya. Kan aing cuma ngomong anak sia mirip anak palurah. Deh, anak ece mah panggelisna tapi ditempona tina sedotan. Ngomong-ngomong cek, ece boga BPJS cek. Arek naon sia nya nanya kos kitu. Aing mah tiap bulan anu mayar, anu kelas 1, anu aya ASEAN, anu aya wifi-an. Pokona anu ngeunaheun nu aya ASEAN. Jadi aing ngomong geuring ge tinggal genah doang, ngedeng doang enggeus. Rek naon nanya kos kitu. Heeh, cek. Teng genah-genah oge urang mah muda di rumah sakit. Emang nah di rumah sakit naon kitu? Mentah-mentah aya ASEAN manehang we ka rumah sakit wae. Muda urang mah. Heueuh meureun sia mah jelema susah mun aing mah geuring aya nu ngalongokna ge mawa buah nu mawa segala endah pokona mah ai sia mah sakalina diilik mas kulup sampul doang kumaha rek ieu na atuh rek betahna sia di rumah sakit BPJS nih ya Boga ceu atuh tapi ti pemerintah urang mah nu gratis teh ya kelas 3. yang geus pasti anu gratis da sia mah teu mampu kos aing mah jelema gablek bayar rumah sakit ya aing mah mampu sia mah moal mampu bayar rumah sakit meureun. Alhamdulillah tuh nya sia menang di pemerintah anu gratis mah. Pasti secara sia mal mampu kos aing meuli rumah sakit, bayar rumah sakit jeung ka rumah sakit itu. Ya geus lah alhamdulillah ka pemerintah maneh menang ieu menang anu gratis bisa eta perekonomian maneh. Kitu mah nya. Cek motor orang kan rusak ke bisa tuh nya make BPJS. Ai sia urada ngagicok otak sia tuh di imah aya 10 mah mun ku aing mah motor butut nu kos sia mah geus di kilo paling si kieu Wong amat sih jelema mentang-mentang jelema boga atuh jelas atuh nia sia deui pikiranna rada ngagicok pan cek aing BPJS mah lainna jeung motor jeung jelema gering jelema nya teh lainna jeung motor atuh mun jeung motor mah batur motorna rusak langsung lompat ka ATM BPJS nyariin BPJS kumaha sih ai sia akana gerage mun sakola teh ulah nepi hareup doang di kos tara ngadal bangku sakolahan wae sia emangna aing rindu makan bangku lain cek lamun bisa mah gitu motor urang teh dibawa ke rumah sakit ke IGD ai ka IGD mah pan aya dokter pan dokternya mun naon nu ruksakna naon kudu dibenerana beak sabaraha duit pun jadi teh nya rek bayaran duit gitu anu gering mah sia kosna lain motor sia teh rada ngagicok eta pikiran sia jeung otak sia anya teh motor aya nu gering aya wae ese aja lemah susah mah segala motor cenah gering arek dibawa ka IGD arek dibawa BPJS eta sekolahna di mananya sugan nu gering mah lain motorna ieu mah jelemana rada pikiran rada ngagicek sugannya. Oh itu sugan teh bisa gitu cek. Eta budak sok ngabeakeun kejo wadang aya di dieu
kerja teleponan jeung si Mayan sungut aku curut. Oh kapok-kapok na buak dicarekan ku indungna oge. Halo Neng. Hampuranya apa penting teu bisa nganter. Soalnya suku aku kepetik kacugak paku. Gara-gara kamari mauan ieu, mauan tai sapi. Suku aku kacugak paku. Oke penting aku dinginnya, yang dibawa ke non. Yang dibawa ke lok cucut. Yang kayak penting aku dinginnya. Waalaikumsalam. Si Maya aya wae kamari mencret. Enak ambeien. Isukan ke gering naon boa deui. Aya wae mah. Wet yang garangan. Sia lain mantuan indung sia itu. Ukar macul. Naon sih ngaganggu ini 7 mulut ya nya wae. Emas sia tuh ditatagi wae ku Mang Rohim anu sia keur ngahutang beas teh sakarung can dibayar ditatagi wae karunya. Pugu-pugu sia gawe mah meureunnan bisa kabayar utang sia ka warung si Rohim. Baru masuk sekolah kene, Cek. Atuh ka jenteng emang kunaon matak naon kudu jadi jelema nu rajin gerak karunya ka mas sia mah ngan ngahutang wae ngahutang teh ditatagi deui. Sia tadi teh teleponan jeung si Maya anu sungut kos cucurut lain cek aing ge naon. Bener cek masih ya arek dijodohkeun jeung si Minah jenteng conge-conge ge mainna mah di magablek boga mobil boga sagala pakayana. Tapi kan orang embung si Mira mah conge bau budugan huluna. Si Maya geringnya. Gering ece nyaho. Nyaho eta keur peuting digogotong diasupkeun ke losbak. Pugunya aya jelema teh boga mah coba eta mun gering kitu pake losbak mun peuting kahujanan eta di losbak kumaha. Lagian itu sembarangan emang si Min ieu Maya embe apa dia semua losbak. Ada indungna embe mah segala budak diasupkeun ke losbak. Aing ngomong-ngomong emas ya ka mana? Aing tadi meuli eta daging 5 kilo di warung. Biasana emas ya geus keur nongkrong di dinya bari ngadeudeukeutan kang warung arek ngahutang lauk asin. Tadi Umi diajak ku bapak ngecor cenah. Cenah Umi mah rada kuat temun ieu masih mauan semen jadi diajak ngecor Umi ku bapak. Lah pantes daamna ge nama sampeu. Atuh sia kunaon teh mantuan. Atuh urang ngajagaan imah kan eueuh ngajagaan imah. Ya Allah arek naon imah sia kudu dijagaan sugan maling ge moal daekeun. Ai imah sia masahan rek eta madogna naon di mana ada eueuna naon. Ulah ge duit ngagoletak gopay ge eueuh. Bisa wae orek korosin. Kumaha shooting di tes can? Enggak satu geus di eta geus di tes shootingna. Emang di tes naon sih? Nyeteng di tes darah. Emang aing gering apa di tes darah? Ala paling tes buka-bukaan, buka celana, buka baju. Karangan wae sia emang aing awewe murahan apa? Tong serius ya banget jeram betul kan? Eta tadi kunaon isuk amuk-amukan. Nyerakeun teu meunang bantuan lain. Justru aing malah era aing jelema mampu, jelema gablek, jelema aya. Menang bantuan aing teh era KPRT jeung Pak RW sakampung nyaleng sirikeun aing cenah jelema gablek tapi na menang bantuan. Naon eta kitu? Atuh meni kudu ngamuk-ngamuk segala ngacak-ngacak tai. Main spiteng itu ngacak-ngacak tai wadah spiteng itu wadah salu. Beungeut jiram betukan jore sia kos sama kabeulem. Aing teh ngamuk lain kuna naon. Aing teh era menang bantuan jelema mampu jelema gablek aing menang kunaon eta emas sia masih eta pengurusna emas sia nu teu boga malah teu meunang. Aing karunya ka emas sia. Heueuh mah kumaha bawa pangurusna. Giliran ece nu beunghar, nu loba kekayaan meunang, giliran urang nu susah teu meunang. Kumaha bawa? Heueuh eta kumaha nya? Teh aing sok arera aing ka Pak RT jeung ka Pak RW.